Keheula ai parabot nu kesayangan kuring di mananya. Kurarasaan mah boga kuring teh nu warna bungur. Warna bungur. Aduh, aing mah gimana? Kala aduh, mananya aduh. Ini mandi dia aing mah nah. Ingat. Icaluna pan orang teu harita ngabagikeun geng kuda. Nya, nang bawa bebek urang. Ini bager ya Allah, bager. Ini sah cewek ya paranana ieu, sebenarnya ieu karek nyokot anu bungur kesayangan urang eta parabot teh. Mama kudu bisa dijual aing si caluna man sok main jual wae. Haluman dengan isi urang paranana heula juga. Oke. Jadi dia nya urang mah sudah sok reueuh naon teh dan si abah kadagangan satu urang teh nanti dah sok reueuh da budak untung keur sarare nu hiji sakola nu hiji kuliah nu hiji molor wae naon teh aing pusing leubating budak aduh ieu rada yang suat kaluman segala ke ieu aya naonnya belajar aya naonnya ngait terus tunjung udah gede makan Harga aja. kaca ice dikulin kebuka dengan sange Alah, sia. mana gede-gede pakai mobil budak leutik Oh, gitu. oh sukan kurang pamulikeun genep Oh, siap. geus tungguan di dinya Kesepian yang dikawal alun-alun jalan-jalan kayak mirip. wes mak naon mah lanjut pak Bae sing lagi dejok dewetan. teh ayam teh nya rek enta dengan sangu Assalamualaikum. Cek. Ih, ayo opir, ngopi heula capek dah lempang ke jauh. Begitu. Cek. Cek. Kemana sih Cek teh kerlep tuh gitu. Cek. Ayo opir di luar di mana itu Cek. Assalamualaikum. bau naon aja pesan mun dari aing lah kok belum pisan naon aja tadi pagadagan si abah aing yakin dah Bah heueuh kitu sih. Teu icit teh. Cek. Wae main balik Pang nanyakeun ke batur sugan we nya. Banyak kitu si abah geus kolot. Mak, ari teh isi ku naon? Oh, anu wae nyiram. Oh, aduh. Bisa jadi. Akhirnya gimana ya tadi? Geus kabungin teh isi. Terus ada oh, anu wae. Wah, tadi buah-buah. Oh, ya pasti udah, boy. Si Abah juga nama lah. Pasti terus kolot-kolotinya. Terus kumaha aja? Nya duka ya nama juga tinggal tadi tuh punya lira. Orang ada itu teh aja. Mending eta ka si abah. Bisa rek balik heula ceuk mah eta mah. Oh, atuh siap. Tadi jalan aja nya. Jalan. Oh, juga bener si Abah teh euy. Pasti, oh bener dah. Cuma mendingan si Abah mun ngalewat, urang tanyakeun langsung ka si Abah heula. Oh, si Abah geus kolot-kolot oge. Bener efek lockdown teh nya. Bener ya. Oke, orang tanyakeun lah. Ayo mun si Abah ngalewat teh. Ayo bener-bener. Gagagan menyambutmu dengan senyum manismu secangkir kopi
itu mungkin aki-aki. Itu bisa jadi budget. Ayo kentara kayak sageus sagun bisa lagi uang wae limbang. Kalah terus siap. Tadi cek celuna bejana ce ici reuneuh deui. Kemun aya urang tanya kan siapa Betul kan dia maksudnya orang tanyaan nih dia gitu. Mana siapa? Baik aja. Sama Bang. Mana wae di belawan Bah, kemana wae? Ah, di mah abah mah. Anjing baju halus baju abah Nang di mana, Bah? Pemajikan. Ah, jika nama menang bantuan teh nya. Bantuannya, Pak. Yang meuli di pasar. Wah, oga halus bajuna. Aing cek celuna. Ayo. Pemajikan reuneuh deui. Sah. Bener, Bah, celuna ngomong gitu. Wah, ente abah mah terus masak. Tadi kurang di lemurnya, bener. Tadi ngomong. Paling ngariungkeun abah. Oh, Terus masak abah mah. Oh, abah Asli. kolot kuatan euy. Beneran. Asli tuh. Iya, abah mah 3 bulan. Cobaan heula tanyakeun. Cari mah orang lah. Ini berjalan pemajikan. Suruh mereka berbeda sama beja. Ulah apa barudak, Bah. Urang mah nyaho di mejanya, urang. Itu, hukum. Pegang, Bah. Ada jalan, Bah. Tanya. Nya Beb, sayang. Apa teh nanya? Jangan ke budak urusan teh anu ripo. Apa teh? Apa beb? Diuklah yuk. Duk ya, enak. Apa teh nanyakeun? Cek barudak. Kita bener henteu eta teh. Bener deui. Berarti mana pan gawean ketara ku didinya? Pugu itu teh cek barudak, nyaho di barudak abah teh. Baru ti saha? Luka cing ngomong nama culuna. Ini ngadenge teh celuna denge teuing jelema eta. Uang tanyakeun atuh. Tanyakeun ka saha? Aculuna. Dek naon? Bener henteu nama tanyakeun. Yo, si eta mah sungut hungkul nanaon oge. Tukang ngomporan, dipercaya teuing jelema eta ku aing dirabrak celunana icukan. Pan ngomong kitu ngomong ka barudak cenah ngagosipkeun. Yang geus ke cara mah aing teu narima aya ka bidan ayeuna mah. Meta dek diriungkeun jeung RW jeung celunana aing. Daguan di dieu. Dek mangkat ke bidan. Aduh nyeri euy. Gun mana gunakan mabok genjer labu. Nyari ya labu. Labu, duk. Kade tumpang teh. Borong pakai kuat kecil 5 ember. Aduh. Mana kurang? Tuh. Bang barang. Jampe. Aduh, mari euy. Geus moal. Geus cicing, geus. Aing gun kieu mana labu teh aya bedenge bejet cenah dek adian deui ya. Nu mana cenah reuneuh deui ngadenge teh. Udah dak. Heeh. Kamari urang bedenge teh. Saha? Aya beja ieu mah. Amun budak labu berarti dek adian cenah. Mana nih kadian deui, Gun? Bohong batur mah tong didengekeun. Saha nu Bener dong mana teh reuneuh deui. Sok tanyakeun ka bapak maneta. Abah. Sok muntah bejakeun ka nung maneh teh reuneuh deui mah bener kitu mamah reuneuh deui. Tadi Gun dek labu. Biasana amun labu kitu mah dek adian deui Gun teh. Bohong batur. Tanda tanya, mana teh ditanyakeun coba. Dari nyaho teh. Sok tanyakeun Kan aing suka dah. Terus mana ka mana ayeuna? Rek ulin tadi itu ka rek main bola. Mana ngan ulin yang ulin teh mah nginung teh nyalekan. Saya buru-buru main bola lempang ke mana yang mesrek labu. Oh, sok kojok kitu kumaha. Kalau bating ngadahar genjer mah jeung leuncah. Ayo ke para banaon ya kukulat mah teh kupur. Ah, pantesan awak siapa nasi. Nah, bah ngali yo wing ka Agus ka bidan tinggal ta suratna. Enggak sih kan ini ayo ngumpul. Aing mah Ka RW. para so aing sosok
Bener. Mawai mai. Tadi labu. Oh, tak labu mai ya. Nama anak deui nya. Pokoknya mah celana mah geus leungit ah. Tanyakeun ye ngadengieun tah. Kamari bapak mana ngomong si Abah. Urang Barang meureunan cieu mah bohong. Kemana? si Abah. Heeh, mana rek adian deui. Bener. Ngomong. Kuat-kuatan teuing ngata si Abah bener. Celuna mah tong didenge. Ah, bener jika nama. Mana ya jika anakna. Amun di celana geus ngomong berarti bener. Mejana gitu cek si Abah bener heuh mana Tadi ya. diriungkeun bohong. Ah, sia tadi ada oge anjir budaknya. Diriungkeun. Yo aya budak mah mun misalkeun labu reuneung. Ah, sia. Berarti si Abah santernak kental keneh. Ah, bisa jadi. Bisa jadi. Cicing heula ya. Ayo ngelok RW. Mana kudu bertanggung jawab ya atas je surat. Pokoknya mah kita yang nyawa RW. Ayo jaing. Tuman sia. Nanaon teh sagala diomongkeun jadi gosip we di dieu mah. Tukang ngomporan pisan. Karek nawa kala Cicing, ayo geus teru dulu. pada ngalecai Bu. Salam. Naon cuy? Kene we yo. Mayang dari yo. Jadi kieu we. Kurang teh. Duk Kamari yo. Jadi kieu we, urang teh teu narima nama yang ngadeungkeun jeung RW teh. Urang teh keur bebere. Parabot di imah. Ngambek anu bau-bau di pieu teh di kompor teh. Terus urang teh terus dia teh. Ieu datang berenang ka imah, urang teh ngadengnya assalamualaikum cenah. Dia ngomong ke batur ke tetangga pajarkeun teh urang reuneuh, teh buktina tingali. Terus di bidang. Jadi kumaha euceut teh ngarasa teu ngeunah. Oh, urang teu ngeunah kieu wae mah. Ayo euceut cek saha eta? Ieu we tadina jadi niatna ieu cuma rek kamu kaceu hiji teh mulantaran teh cenah nunggu uo tah terus abdi teh naranyakeun ka barudak aya cek barudak teh menyak meureunnan nuju reuneuh gitu ayo cuma da terang Wewe, da sakur nanyakeun nyaho-nyaho di ieu Barudak. bebeja abi teu rumasa. Keur masak kumaha Abah? Eta Eta Abah rumasan teu. teu geus 3 bulan kitu rumasa. 3 bulan ge we teh dibere hayang ge anu berer bujur. ah kira Nah, atuh kieu lah euceut. Ayeuna mah mantap kieu euceut. Mun naon teh klarifikasi heula nu bener ka jelemana. Ka ceuluna yo, ceuluna khususna. Heeh, makana bae ka batur tanyakeun heula ka jenisna kan. Ame informasi teh henteu simpang siur, ame tepat gitu. Itu hoax. Jadi teu hoax eta ngabahayakeun ngomong ceul. salah saha Ya salah ece da wing mau uot teh. urang teh mah cenah Geus saya nama lah silih hampura geus da istilahna meureun da ceuluna ge teu nyaho gitu euceut. Lawan ngaranna teh kayaan langsung bau gitu nya. Nah, nama geus lah, nunggus mah geus gitu ngerakeun gitu. Ece yo, lain kali mah mun anu teh tanyakeun. Satu dah kengkeng mah lamun kai mah teh cicing diharap imah. Nya urang ge keripu apa di dinya teh. Yo, engke mah tong sagala diomongkeun tetangga erakeun. Tadi nomor kita piring warna bungur teh ya. Eta piring uing. Apa nganterkeun apa? Dijual sanya. Geus aya mah geus. Nunggus mah geus sok silih hampura ngerakeun nya. Geus aya mah sok baralik. Kamar imam masing-masing weh ena mah. Nya geus satu urang rek ngelecai heula. Ya. Sok silih hampura we. Ayo beb, We ayo we. Ayo mangga. Lang beb. Pada nonton film tinggal di dia dipikir Bisi ngomongkeun wae. Sangka ngagosipkeun di boro-boro ngagosipkeun batur di imah ke urang reueut mikiran sahaki beuki nguseuh tara balik-balik. Budak hiji lieur
kabarna di mana ayeuna? Ih, saung saha itu Tah, beb, emang mesti riukeun, enang ka RW. Tengenah gitu-gitu teh. Pan buktina enggeus atuh ka aya kan buktina ka RW enggeus, ayeuna tong balik lah. Abah lapar ya. Iya, geus saya balik. Saya Tapi aing ngedak poe hati nyeri aing. Paling minta hampura. Ayo ah, mau balik. Aku balik. Tapi yang nyerah tuh aing aing mah. Terus gandeng. Yang. Pak, tos di mana? Ih, aing udang ka mana wae atuh. Abi neangan tadi teh ka ditu. Aing geus mandi geus di mana? Neangan ka bumi ka ditu. Ma bieu urang dieurean ke Barudak. Cenah marene deui. Cek saha maneh leutik-leutik. Cek barudak. Rono deui. Nyahuanan teuing Lagi budak. teuing yo bapak maneh mah teu bisaeun. Aya bogaan teh. Pamit teh. Yo ai maneh ka mana wae ku Ujang. Tos di bumi teh. Yo di imah teh tong molor nyatu asa dulu Ada geus ada ganda. gaban gitu. Intro Adolin mana main mah. deui nah. Nah, mama sakit langsing. Langsung di mana di Iru. Mana mah teh nyawa mah geus langsing. Mama. langsing atau langsung? Langsung berhenti nyangu isi teh. Oh, Ayo geus saya balik ayeuna mah. Balik. Balik. Yup. Balik tanya geus ayeuna mah cicing. Geus wae. geus mah urang mah ulin ah. Dasar sok budak ulin. Pangrangan teh. Hadolin wae. Dah udah ulin. Saya bang. Ayo. Bawa tuan budak mah. Bisa diurus pisan. Nah eta hiji budak. Oh, gagal kamu. Turunan sia tah. Sarung Sia tah mah. Inung main mah. Itu dasar budak aneh. budak maneh. Budak maneh. 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 Ini ngambek gua tuh, Beb. Oing. Ini ngambek gua. Oing. Nyau aing. Hati aing mah. Ya tuh ya. Bong, teh. Ya teh. Ya, kenal sayang. Apa tuh, Beb? Ya tuh, Beb, tuh cerik wae tuh. Hati aing mah ya. Ya, hati kenal sayang. Ya, acis ya. Padahal mah aing ngabuan. Waduh budak. Kita jadi gandeng. Ya, acis ya. Beb, 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 ya tuh, Beb, ya, acisnya ya. Beb, ya. Nyeri hati aing mah. Itu kan aing 100.000. Untuk gimana tuh sayang? Teu mai jeung beas jeung popok mah. Aya kene popok mah. Iya duit kang di mana cenah ngepet. Gawe naon apa cel Tahu, bangun catur wae. Itu tenang, aya. Ngelai aing aduh. Ningelai. Bahaya ngeunah pan sok dikecerokan ke maneh. Yang geus enok pangnyeunkeun dahar ke abah. Beb, aburat Beb. Ya, tuh, Beb ya. Sayang ya. Uhuy, yang ini aku mah beb. Aduh, kasihan lu. Nom. Daging Daging, siapnya teh. Oh, bebek dipesakeun anu enak bukan main mah. Nuhun nya. Aduh. Kek penting diberi jatah. Ya. Urang siapkeun dina nya. Nya sok. Mah. Nah, gitu atuh Beb. Ya, kira. Abi nyana ke cairnya nya. Nya sok. Aduh, sayang teh. Seger ya. Mantap. Beb, ieu naon, Beb? Apa nih teh nugget, ting daging, apaanan? Tah gitu Beb lah, sapuk gue teh lauk asin wae. Ai pamajikan mau kumare resiko atuh, nanaon ge di resikoan. Dengan nante mah nya lauk asin we wayahna. Nya geus ayeuna abah darah. Sing gede atuh awak teh, ulah cuman cemen aing mah. Oleh ku pamajikan awak teh. Masih Mantap. beakeun hargaan menang pamajikan masa pangabanggakan belaan sok abah mah belaan ngajadok di pos roda nepi ka ngaliwat jeung barudak. Tah, gede ngeunah mah yeuh. Mantap.
sedap dagingnya. Leutik oge ngeunah tenaga rasaan. Ngawek. Daging kuda. Hah? Daging kuda. Enggak ngaong. Kuda catur, lebok tapi sih kuda catur. Wah, bener ya daging kuda. Ah, tega.